Kacida bagjana mun jelema ya dina waktu kaluar roh teh keur aya dina nyar kacida bagjana la ilaha illallah teu aya di pangeran aya Allah ditekankeun kana ati teh tekankeun. Nah gitu. Apa na atuh maknya nyar ilmu ukur la ilaha illallah kan la ilaha mah bisa urang ge bisa ratusan kali ribuan kali. Ieu can ngarti. Ya, lamun jalma rajin ngalenyepan makna la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin Allah, dikirna bari ngalenyepan pasti bakal nambahan ilmu. Dan pasti bakal nambahan ilmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tah dina alam ya. Dina alam elingna ati ka Allah Ta'ala ketika ati urang netepkeun teu aya di pangeran angin Allah teu aya di pangeran angin Allah tah ngawang-ngawang teu ieu alam hate teh ngawang-ngawang teu dibaca kabehanana ieu alam ieu makhluk sadayana teu aya anu pantes jadi pangeran angin Allah teu aya anu layak jadi pangeran angin Allah teu aya nu ngagaduhan zat anu hakiki teu aya nu ngabogaan sifat-sifat anu hakikiyah teu aya nu ngagaduhan padamelan anu hakikiyah teu aya nu ngadawuhan-dawuhan anu hakikiyah teu aya nu ngagaduhan asma anu hakikiyah angin Allah ya itu kayak nu ngagaduhan wujud anu hakiki angin Allah la ilaha illallah la ilaha illallah itu bakal nambahan ilmu lamun bari tadabbur maknana la ilaha illallah terus we tadabburan bari ngucapkeun letah mah tetep ngucapkeunna sarua eta keneh tapi engke bakal nambahan ilmu gitu kan wawasan dina eta makna la ilaha illallah ya sebenarnya mah da Quran oge mengerucut kana la ilaha illallah sebenarnya mah kabeh eusina agama mengerucut kana la ilaha illallah lamun jelema nafakuran jeung nadaburan tadabbur ngalenyepan kana makna la ilaha illallah wah bakal nambahan ya nambahan pon kitu deui ketika batur nalkinan ka urang la ilaha illallah ku urang disimak ku ceuli disimak ku ati dihayati bakal nambahan ilmu maka didinya ketika urang nambahan ilmu urang keur aya dina tingkah tolabul